Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 13. Alhamdulillah ngeureuyeuh lah. Wal maqalatu sadisatu wal isruna ari maqalah anu ka-20 genep. Eta auha ngawahyuan sa Allah taala Gusti Allah taala. Ila badil anbiya ka sapalihna pirang-pirang para nabi alaihi salam. Mansing saha jalma lakia anu manggihan si eman teh nikah kami bil maut iku cara maut. Wa huwa bari ari itu si eman eta yuhibbu mika cinta si eman nikah kami. Ayastaku tegas nama mika sono rindu itu si eman teh nikah kami ilayah ka kami. Wayar gobu sareng mika resep si eman teh pimadina perkara indi nu aya di kami dina sawabi tina ganjaran adkhaltu maka ngasupkeun kami hu ka si eman jannati kana surga kami ma'asabikina sarta jalma-jalma anu ti heula kabeh. Nah gitu. Jadi saha jalma anu nyang hareup ka Allah ku rasa rindu jeung rasa cinta rasa mahabbah ka Allah, maka Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma teh ka surgana Allah. Tapi ku papangi cara mautnya. Maut itu. Jadi awal mula nanti nyaeta maut. Bari kayaan maut teh rasa rindu ka Allah. Wa man sing jalma lakia anu manggihan si eman nikah kami bil maut iku cara maut. Wal halu bari ari tingkahna si eman teh. Eta huwa ari itu si eman eta yukhopu mikasieun si eman nikah kami. Khofu tegasna mikasieun si eman adabi kana siksaan kami. Ajnabdu maka ngajauhkeun kami hu ka itu si eman nari kana neraka kami. Waman sing jalma laki anu manggihan itu si eman nikah kami bil maut iku cara maut. Wa huwa bari itu si eman eta yastahi isin itu si eman teh eta yastahi isin itu si eman teh miniti kami. Bi antan qobado kalawan yen tamurengked naon nafsuna itu si eman min syai'in tina hiji perkara khaupan karena sieun min iko billahi ta'ala tina siksaan Allah ta'ala lahu ka si eman pihi dina itu umat an saitu maka mohokeun kami teh al hapadota ka malaikat habadah ail malaikat tegasna malaikat alladzina tegasna malaikat katabu nuliskeun itu meladina amalahu kana amal iman dunubahu kana pirang-pirang dosa iman padlan karena kurnia anugerah minallahi ta'ala ti Gusti Allah taala alaihi iman. Jadi intina kieu man lakiani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man lakiani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari wa man lakiani bil mauti wa huwa yastahi minni ansaitul hapadota dunubahu. Jadi saha jalma anu nyang hareup ka Allah ku rasa rindu, ku rasa cinta, maka Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma ka surgana Allah. Saha jalma nu nyang hareup ka Allah teh ku rasa sieun tina siksaan Allah, maka Allah bakal ngajauhkeun ka eta jalma ti narakana Allah. Saha jalma anu nyang hareup ka Allah teh ku rasa era, maka Allah bakal mohokeun ka malaikatna tina sagala nyatet kana dosa-dosana. Intina urang maot teh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Intina mah eta, urang kudu bisa maot teh husnul khotimah sangkan tiasa nyanak iman sinaran Islam. Intina mah kadunya iman sinaran Islam dicanak urang sadayana sehingga urang maot husnul khotimah. Oke mautna urang karena Allah hiji rasa rindu ke Allah, kedua rasa sieun dina siksaan Allah, katilu rasa isin ka Gusti Allah. Dina harti bakal menang rahmatna Allah. Kitu tah. Intina malah wal maqalatu sabi'atu wal isruna. Al maqalah anu ka-27 na eta an Abdullah bin Mas'ud. Katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adi kudu ngalakonan anjeun makana perkara ittarodo nu geus mardukeun sa Gusti Allah taala alaihi alaika ka anjeun. Bitamami ku cara sempurna
takun maka kabuktosan anjeun eta abadan nasi pang ibadah-ibadahna manusia. Eta siru tegasna jadi anjeun eta aksaro nasi nu panglobana ibadah, nu pangloba-lobana manusia nu na ibadah kan ibadah. Ieu euy. Jadi laksanakeun naon anu geus dipardukeun geus diparentahkeun ku Gusti Allah, maka orang bakal jadi jalma nu paling alus dina urusan ibadah. Jadi jalma nu paling loba dina urusan ibadah mun teh mah bisa ngalaksanakeun sagala rupa nu dipardukeun ku Allah. Wazdanib sareng kudu ngajauhan anjeun maharimallahi kana sagala pirang-pirang paharaman Allah. Takun maka kabuktusan anjeun eta azhadan nasi pangjuhud-juhud dan manusia. Eta siru tegasna jadi anjeun teh eta akbarun nasi pang gede-gedena manusia, pang agung-agungna manusia, naonana bugdon beka bencina di dunia kana dunia, wa irodon sareng malingosna an hatina itu dunia. Tah aja. Nu penting mah urang ayeuna jauhan ku urang teh. Naon anu geus dilarang ku Allah, maka Allah bakal ngajadikeun urang nu paling juhud di antara manusia, nu paling juhud kana urusan dunia di antara manusia. Wardo sareng kudu mikarido anjeun teh bimakana perkara kosa manuus ngabagikeun salo Gusti Allah laka ka anjeun mina rizki dina urusan rizki. Takun maka kabuktosan anjeun eta agdan nasi pang beunghar-beungharna manusia. Eta siru tegasna jadi anjeun teh aksarun nasi eta aksarun nasi pangloba-lobana manusia nonana malan hartana. Nu katiluna tarima ku urang kurasa ridho kana rizki anu geus dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana, maka urang termasuk jalma nu paling beunghar. Sabab beunghar nu hakiki lain sagaloba, tapi beunghar nu hakiki bisa narima kana kodo jeung qadar ti Gusti Allah, bisa narima naon nu aya nu geus dipaparinkeun ku Allah, bahkan bisa nyukuranana, bisa syukuran kana eta perkara nu geus dipaparinkeun ku Allah. Tah eta jalma nu qanaah disebutna kitu teh. Wal maqulatu saminatu wal isruna rimaqulah nu ka-28 an solihil marqodi katampi ti solih marqod radhiyallahu anhu. Annahu sanyana solih eta maro alangkung solih teh biba di diari kana sapalihna lembur. Jadi dikisahkeun Salih al-Marqod teh pernah ngalewat ka hiji kampung, teh ka hiji kampung pakola ngadawuh solih teh ya diaro. Kampung aina teh di mana ahlu kari anjeun. Jadi nanya ke kampung deh, kampung di mana penduduk maraneh teh? Penduduk anjeun teh di mana? Tuh di dieu nya kitu. Saha meureun teh? Ayeuna tegasna teh eta di mana muannas suka. Ari anu nengtremkeun anjeun. Al awaluna pirang-pirang jalma nu teh heula wa ayeuna eta di mana imaru ka ari nu sok ngaramekeun anjeun. Aya banuka tegas nama anu ngabangun ka anjeun. Almaduna anu geus kaliwat wa aina eta di mana sukanu ka ari penduduk-penduduk anjeun. Al aqdamuna anu teh heula kabeh. Nya. Jadi ngebasakeun kitu. Wae kampung cenah aya ka mana penduduk maraneh teh anu baheula menghuni, anu baheula nyicingan di dieu, anu baheula ngamakmurkeun ieu lembur. Ayeuna teh kamarana geuning hareueuh. Nah, cek eta Solih Marqod pahatapa maka datang tapi ka Solih Marqod non hati pun aya sorak hatapa aya sorak tanpa jirim bika itu Solih naon hati pun hati teh sorak tanpa jirim Solih itu bener aya sohat tegas nama ngajerit nabi ka itu Solih teh naon soiun anu ngajerit pasami ama kanguping Solih teh saw tahu kana sorana itu soi atawa hatib kadinya walam yaro tapi teu katingali teu ningali itu Solih teh sasahu kana jungkerna urang mah teu ngajungkel meureun sieun in koto tu jadi ngabahasakeun ngajawab eta teh mana ieu euy in kotoat narima pegat naon asaruhum tapak-tapakna itu ahlu ay alamatuhum tegas nama ciri-cirina itu ahlu wabaliat sarang buruk ay paniat ruksak tahta turobi dina sahandapeun taneuh naon ajzamuhum
awak-awakna itu ahlu. Wa baqiyat jeung tetep naon amaluhum amal-amalna itu ahlu. Qala ida barina pirang-pirang jabarina jadi pirang-pirang kongkorong ay atwaqon tegas nama jadi kalung pi andakihim dina punduk-pundukna itu ahlu. Jadi kieu. Jadi in kotongan asaruhum begitu eta si Hatib teh ngobrol kieu ngobrolna teh. Jadi narima pegat naon asaruhum urutnya peninggalan ahli-ahli kampung teh geus areuweuh cenah kitu. Awak-awak eta ahli kampung teh geus ancur di dahar ku taneuh dina hati geus mararaot nu ayangan saukur amal-amalna be. Anu bakal ngabebanan di alam kuburna. Itu kan itunya maksudnya kieu. Maksudna mah teh euy, ieu teh Solimar konten nya meureun aya naon karomahna. Karomahnya meureun kamuliaan tiasa nguping kana ngajeritna suara lembur anu geus dicicingan ku manusia sakitu lobana nu asalna. Asalna rame bet jadi sepi. Intina mah kieu. Hirup di alam dunia kabeh oge moal lila pasti aya beakna hirup di alam dunia teh pasti bakal maut. Ngan lamun ditingali ayeuna nya ditingali tinu katilu jadi hanya amal perbuatan maranehanana teh anu tetep di alam dunia eta ge qala ida nu bakal dikangkalungkeun isukan di akhirat balik teh bakal karasa di alam kubur. Rek nu alus, rek nu goreng, eta mah bakal kembali ka dirina kitu tah. Nah, ini rek nu alus, rek nu goreng gitu kembali ka jadi pupujeuh ulah nepi ka ayeuna peninggalan urang hirup di alam dunia ngajadikeun beban keur hirup isukan di akhirat khususna di alam kubur. Gitu tah intina mah. Intina mah kadinya lah. Jadi sing alus urang hirup teh pupujeuh pupeureun nah bisik teh mah urang teh kasebutkeun jalma nu rugi naudzubillahi min dzalik. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna ari maqalah anu ka-28. An Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu amin. Tapadol kudu nyieun kahadean kaunggulan anjeun kabeh alaya ka kami alaman ka jalma sita nu karep anjeun. Ahsin tegasna mangaluskeun anjeun ilai ka itu man. Wa an in sareng mereka nikmatan anjeun teh alika si iman pa anta makari anjeun eta amiruhu rajana si iman ay in ahsantum tegas nama in ahsanta lamun nyeun kalusan anjeun ila sasin kaji jalma bil itu iku barang bere sirta maka jadi anjeun teh eta amiron anu jadi raja lahu pikeun itu si iman. Nah, tapadol alaman sita pa anta amiruhu jadi sok urang teh berbuat baik orang nyieun kaunggulan berbuat baik tapadol teh ka jalma-jalma anu urang hayang sok bae niscaya tangke teh urang teh bakal jadi raja dina harti lamun urang nyieun kaalusan ka batur ku cara barang bere eta kaya urang teh jadi raja manehanana nu bisa mere ka batur. Wasal sareng kudu mika suka pek menta nya kitu. Menta anjeun teh man ka jalma si tanu hayang anjeun pa anta maka ari anjeun eta asiruhu tawanana itu si iman. Ai wasal tegasna menta anjeun teh annasa ka manusia makana perkara tahtaju anu mika butuh anjeun teh kana itu umat minal malitina harta wal ilmi sareng ilmu paini taj dalam kalamun mika butuh anjeun ila syasin ka jalma pidalika dina itu mal jeung ilmu sirta maka jadi anjeun teh eta abdan jadi abid lahu pikeun itu si jalma. Tuh nya. Sok anjeun barang penta ka sahabae nu hayang anjeun tapi sing inget anjeun aya dina tawanan eta jalma. Kaya di bawah tunjukna gitu. Jadi intina mah ieu mah kudu daek loba barang bere urang ka batur teh naon we nu manfaat teh kudu harta bae. Lain berarti engke disalahgunakeun urang nu jadi raja lain. Tapi intina mah jalma anu mere leuwih alus tinimbang jalma anu menta kadinya intina mah.
Jalma nu menta maka eta jalma teh kaya tawanan, jalma nu mere maka eta jalma teh kaya raja. Dina pada kedudukanna jauh lebih luhur. Lain berarti wah barang bere terus ame urang bisa semena-mena ka eta jalma. Lain. Ieu teh Sayyidina Ali teh ngabahasakeun luar biasa ieu teh. Meureun bisa disebutkeun aya meureun nya ieu teh. Lain tawa. Tah maksudna mah kitu. Maksudna mah yeuh lobakeun barang bere sabab barang bere jeung menta leuwih alus keneh barang bere darajatna sapertikeun raja jeung tawanan intina kitu. Rek ilmu rek harta. Ayeuna li anna nupusa karena sanya nafsu. Lamun teu boga mah urang nya menta we komo ilmu mah. Oh ya kudu urang teh kudu menta ilmu mah. Karena sanyana nafsu dah eta jubilat diwatekeun tah itu nupus teh bihubiman kumika cintana jalma asana anu ngaluskeun si iman teh ilaiha kana itu nupus kama fil hadis. Nu ngaranna watak ieu nya, nu ngaranna nafsu, nu ngaranna nafsu teh eta diwatekan. Kumika cinta jalma ka jalma anu mika alus, anu ngaluskeun ka eta kos kieu nya dia. Tah jeung waman ahab mawan sisa jalma ahaban mika cinta si iman saean kana hiji perkara bahwa maka si iman eta asirun jadi tawanan lahu kerpikeun itu si iman. Kos kieu. Urang di barang bere diberean ku batur. Set eta nafsu bunga da ku sabab urang butuh dibere terus diwowoy. Nah, eta nya jadi diwatekeun nafsu teh ka ku naon ku mika cinta maka jalma anu ngaluskeun. Barang bere urang resep kasih eta ku sabab naon? Daek barang bere. Nah, jadi urang teh ngarasa dicukupi pangabutuh. Ayeuna kana barang ku motornya, ku motor urang teh aya. Ieu motor heg mawa keren ka urang teh leuwih gagah dina motor teh. Kaya-kaya eta teh motor nyieun kaalusan ka urang sehingga urang mika cinta kana eta motor. Tah eta disebut jubilat teh kitu. Matak man ahaba syai'an bahwa asiru saja man mika cinta hiji perkara maka eta si jalma teh tawanana kitu. Kaya-kaya sapertikeun kitu. Wali qauli ngan sabab eueuh kabebasan ayeuna tergantung kana eta anu dipika cintana. Wali qauli Ali karamallahu wajah karandawan Ali karamallahu wajah Sayyidina Ali ngadawukeun ana ari kami teh eta abduman habinda jalma allama anu ngawurukan si iman nikah kami harapan kana saharap. Fa in sa'a maka lamun karep si iman ba'a maka ngajual si iman teh nikah kami wa insya Allah lamun karep itu si iman hayangnya atako maka ngamerdekakeun si iman nikah kami. Kuring mah ke setiap jalma anu ngawurukan ka kuring sanajan saharap kuring teh termasuk abidna. Rek ngajual heug, rek ayeuna ngamerdekakeun heug, kuring rek nurut. Kitu saur Sayyidina Ali. Tuh, wastagni sareng kudu ngalap sugih anjeun teh aman ti jalma si tak nu hayang anjeun fa inna ka maka sanyana anjeun eta nadiruhu jadi bangsana itu si iman. Ai iktab tegasna ngalap cukup anjeun teh bimaku perkara indakan nu aya di anjeun mina rizki tina rizki wala tabtakir sareng ulah butuh anjeun fil mali dina harta lisahsin ka hiji jalma goniyin anu sugih kasiril mali nu loba hartan. Fa ilam tabtakir maka lamun mika butuh anjeun ilaihi ka itu si sasin si goninya sirta maka jadi anjeun eta gonian anu beunghar mislawa sapertina saperti seumpamana itu si goni. Nah, jadi kieu maksudna mah ye. Maksudna mah kieu. Ngarasa cukup ku aya ku nu aya nah yang anu ku urang dimiliki ku ayeuna henteu menta-menta ka batur tah maka Allah bakal ngajadikeun ka eta jalma teh jalma nu beunghar saperti maranehanana anu beunghar. Kan gitu nya. Wastagni aman sikta fa innaka nadiruhu. Lamun urang ngalap cukup tina nu aya di urang, ti jalma-jalma anu pantes ku urang di barang penta, maka urang kaya-kaya sabangsa jeung manehanana dina pada beungharna kitu teh. Dina pada beungharna matak ulah barang penta ngaji jeung jalma beunghar, ulah barang penta ulah nyirikeun urang bahwa urang teh butuhkeun bae saayana be urang mah bisa syukuran nu aya. Mudah-mudahan urang sadayana dibarokah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.